Tah mentak pantes teu nikah ge da didedikasikeun hirupna ilmu. Ari kitu mah naon nikah henteu gawe ngabokep kitu mah geus mending kawin. Bahkan cek sebagian ulama aya nu kantos ngitung jumlah karya Imam An-Nawawi jadi dihitung per lembarana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sateuacan ngaoskeun kana logat hadis arba'in ti payun sim abdi bade ngabahas sakedik tentang pengarang ieu kitab. Ieu kitab teh sok terkenal ku nami kitab hadis arba'in Nawawi atanapi judul asli nama Al Arba'una fil Ahaditsis Shahihah An-Nabawiyah. 40 dina masalah hadis soheh Kangjeng Nabi. Ngan pada terkenal sok disebut Al-Arba'unan Nawawiyah. Kunaon pangna disebut Al-Arba'una sabab ieu hadis teh aya 40-an hadis. Jumlah tepat nama 42 hadis. Ayeuna kunaon pangna disebut An-Nawawiyah sabab dinisbatkeun ka pengarangna. Ari pengarangna teh terkenal ku nami Imam An-Nawawi. Tah kulantaran ieu kitab dinisbatkeun ka Imam Nawawi sedengkeun anu dinisbatana jama' arba'in mentak nu dipilih teh nisbat anu jang muannas An-Nawawiyah henteu An-Nawawi disebut we Al-Arba'unan Nawawiyah. Tapi sok aya oge nu maca Al-Arba'inan Nawawiyah. Kunaon pangna kitu? Sabab ditambahan lapad kitab samemehna. Berarti lapad Al-Arba'in jadi mudhof ilaih. Hari mudhof ilaih kudu JR lapad arbaun. Lamun misalkan keur JR kudu dicirian JR ku iya anu al-maksur maqoblah daiman wal maftuhu mabadaha goliban. Dibaca we Kitabul Arba'inan Nawawiyah. Eta naon? Pembahasan singkat tentang judul kitab. Ayeuna nincak kana pembahasan pengarangna sakedik we moal seueur-seueur. Ieu pengarang kitab teh jenengan aslina nama lengkapna Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam bin Khulaid As-Sohabi Al-Hizami An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Anjeunna lahir di Kampung Nawa, kampung anu termasuk ke daerah negeri Syam mun kapungkur mah aya nama negeri Syria. Dina sasih Muharram tahun 630 Hijriah anu bertepatan jeung tahun 1233 Masehi. Wafat di daerah Nusami nyata daerah Nawa kaping 24 Rajab tahun 670 genep atanapi tahun 1277 Masehi dina dinten Rebo. Ayeuna kunaon cenah pangna ieu Imam An-Nawawi dipasihan gelar Muhyiddin. Pangna anjeunna dipasihan gelar Muhyiddin sabab anjeunna seorang anu mengabdikeun diri kana ilmu agama. Sedengkeun dina agama Islam mah hidupna agama Islam secara syariat melalui ilmu. Mentak ku para ulama dipasihan gelar Muhyiddin, hartina orang anu menghidupkan agama. Ngan anjeunna tepati resepeun dilani Muhyiddin teh sabab anjeunna tawado jeung deui cek anjeunna teh kieu anna ihyadin layah taju ila makhluk. Hirupna agama Allah mah teu butuheun kana bantuana makhluk sehingga cenah kurang tepat ngagelarkeun Muhyiddin ka anjeunna teh. Da ari Islam mah rek aya rek henteu aya anjeunna ge tetep bakal hirup lamun ku Allah dihirupkeun kitu. Nu saterusna anjeunna dipasihan nami kunyah Abu Zakaria. Bilih aya nu terang ari nami kunyah teh nami anu dikawitan ku lapad Abu hartina bapa atawa ummu hartina ibu. Berarti Abu Zakaria bapa ti Zakaria, ummu Zakaria ibu ti Zakaria. Tah, ayeuna naon cenah anjeunna pangna dipasihan kunyah Abu Zakaria. Nah anjeunna gaduheun putra nami Zakaria henteu. Da ari Imam An-Nawawi mah seseorang anu membujang selama hidupna jadi teu kantos nikah. Kunaon cenah ka ulama tapi naon teu ngamalkeun sunah Nabi. Ari ceuk Nabi teh naon? An nikahu sunnati paman rogibaan sunnati polai samini. Da teu kitu eta hadis teh anggar naon kudu di tafsiran deui. Teu bisa ayeuna urang nyimpulkeun masalah nikah tina eta hadis sungkul. Da ari hukum nikah mah kan mun dina kitab fikih mah anggar kabagi 5. Tergantung kondisi, bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Tah ayeuna kunaon alasanna Imam An-Nawawi membujang anjeunna ge kantos mengomentar.
Alasan anjeunna teu nikah membujang sabab anjeunna sieun teu tiasa nyumponan hak-hak istri. Naon bangna kitu cenah? Sabab ari Imam An-Nawawi mah seorang ulama anu mendedikasikeun hidupna kana ilmu. Ayeuna dina bab nulis wae sabaraha beratus kitab anu dikarang ku Imam An-Nawawi. Bari kitu ge kitab kanal lain kitab aripis hungkul. Sepertikeun kitab naon Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab can naon kitab-kitab karanal anu dina madhab fikih Syafi'i. Tah mentak pantes teu nikah ge da didedikasikeun hirupna kana ilmu. Ari kitu mah nikah henteu gawe ngabokep kitu mah geus mending kawin. Bahkan cek sebagian ulama aya nu kantos ngitung jumlah karya Imam An-Nawawi jadi dihitung per lembarana. Tah lamun dikira-kirakeun dicandak rata-ratana lamun teh mah Imam An-Nawawi nulis kitab di umur 18 tahun dugi ka maotna. Ari Imam An-Nawawi teh maotna teh dina yuswa 45 tahun. Berarti sekitar 27 tahun. Tah lamun misalkeun nulisna ti umur 18 tepi ka umur 45 tahun berarti sekitar 27 tahun, maka anu diperlukeun ku Imam Nawawi teh minimal sapoe kudu nulis 80 lembar kitab. Ayeuna kabayang teu nulis sapoe 80 lembar kitab. Boro-boro nulis kitab ngapalkeun kitab ge jangar sakitu teh keur urang mah. Kitu mentak pantes Imam An-Nawawi mah naon? Teu nikah. Ayeuna atuh cenah kunaon atuh cenah Imam An-Nawawi engko teu nikah teu gaduhan putra tapi dipasihan nami kunyah Abu Zakaria. Tah alasanna teh kieu, di kalangan para ulama dina zaman harita upami aya seorang ulama besar anu nami aslina Yahya sok dipasihan kunyah Abu Zakaria. Non pangna kitu sabab tafaulan ka Nabi Yahya da ari Nabi Yahya teh bapana Nabi Zakaria alaihi wassalam. Tah atuh ari kitu mah ulama teh tafaulan kusabab Imam An-Nawawi seorang ulama besar akhirna dipasihan naon kunyah Abu Zakaria tafaulan ngalap berkah ka Nabi Yahya anu gaduhan putra Nabi Zakaria alaihi wassalam. Nu saterusna kunaon Imam An-Nawawi dipasihan gelar Al-Hizami. Tah gelar Al-Hizami teh disematkeun ka salah sahiji kakek moyangna nyaeta Hizam bin Khulaid. Ari Hizam bin Khulaid teh salah seorang sahabat Kangjeng Nabi. Tah mentak dinaon dinisbatkeun we ka Hizam sabab naon? Eta Hizam teh keur Imam Nawawi teh mangrupakeun seorang naon? Seorang hasab, seorang kebanggaan. Da anjeunna nyatana Hizam seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah mentak sok dipasihan we naon nisbat Al-Hizami. Ngan pedah sok aya nu nganyatakeun bahwa gelar Al-Hizami teh eta teh dicanak ti Hizam bin Hakim. Tah eta teh riwayat anu lepat cenah da ari nu jadi kakek moyang Imam An-Nawawi mah sanes Hizam bin Hakim tetapi Hizam bin Khulaid. Nu saterusna kunaon anjeunna disebut An-Nawawi? Tah alasana pangna anjeunna disebut An-Nawawi sabab anjeunna orang Nawa. Berarti nawan Nawawiyun. Tah dipasihan gelar we naon nisbat we An-Nawawi da orang Nawa. Jadi keur Imam An-Nawawi mah nami An-Nawawi teh sanes nami aslina tetapi nama nisbatna benten deui jeung saha jeung pengarang kitab Nasoihul Ibad atawa pengarang kitab Kasifatu saja nyatana guru urang sadayana guruna para kiai Nusantara sa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Tah keur Syekh Nawawi mah Nawawi teh lain nama nisbat tetapi nama lahir da pas lahir dipasihan nami ku bapana ku Syekh Umar sa Muhammad Nawawi gitu. Jadi kade bilih pagentos antara Imam An-Nawawi jeung Syekh Nawawi Al-Bantani. Anjeunana hiji ulama anu naon anu menonjol dina dua bidang ilmu. Kahiji dina bidang fikih terutama fikih madhab Syafi'iyah. Nu kadua dina bidang hadis. Bahkan dina bidang fikih madhab Syafi'iyah anjeunana dipasihan gelar Muharrirul Madhab, seorang peneliti madhab. Bahkan cenah derajat anjeunna teh tos sampai kana derajat
mujtahid fatwa. Hartina mujtahid anu bisa matwakeun tentang naon, tentang masalah-masalah nu aya di hiji madhab. Dina masalah ieu mah madhabna teh madhab Syafi'i. Bahkan anjeunna disebut Saikhul Madhabis Syafi'iyah, sesepuhna madhab Syafi'iyah. Bahkan dina naon, dina mustalahah fikih madhab Syafi'iyah mah aya kaidah kieu, idza utliqa syaikhani fil madhabis Syafi'iyah alal itlaq fal muradu bihima An-Nawawi wa Rafi'i. Jika dikatakan syaikhoni, dua sesepuh dina madhab Syafi'iyah, maka nu dimaksud teh teu lain adalah Imam An-Nawawi jeung Imam Ar-Rafi'i. Lir ibarat dina ilmu hadis, idza utliqa syaikhani fil ilmil hadis fal muradu bihima Al-Bukhari wal Muslim. Di mana-mana dikatakan saikhoni, dua sesepuh dina naon, dina ilmu hadis, maka nu dimaksud didinya Imam Al-Bukhari jeung Imam Muslim. Tadi antara guruna ayat Imam Ibnu Malik. Bahkan dina sapalihna riwayat ngajelaskeun bahwa dina contoh mubtada isim nakiroh nyatana warojulun minal kiromi indana. Tah nu dimaksud warojulun didinya teh Imam An-Nawawi. Warojulun minal kiromi indana. Warojulun jeung ari hiji lalaki minal kiromi nu tetep itu rojul ti pirang-pirang jalma mulia indana eta sandingan kami. Bahkan cenah cek sapalihna riwayat deui mah eta teh jawaban keur jalma nu sok naon nganggap remeh kana ilmu alat. Tah mentak ku Imam Ibnu Malik teh dikiekeun, "Ye, jalma nu naon, seorang ulama anu ahli hadis, ahli Quran jeung ahli fikih ge anger munculna teh asalna teh naon datangna teh ti kami, murid kami." Nyatana satea Imam An-Nawawi. Atuh hari kitu mah ulah naon, ulah silih poyok antara jalma nu ngaji ilmu alat jeung jalma anu ngaji ilmu fikih tawa ilmu-ilmu lainna gitu. Da tiap-tiap golongan ge pasti ngabogaan keunggulanna masing-masing gitu. Tah eta sakedik tentang naon biografi Imam An-Nawawi. Kanggo nu langkung lengkap nama mangga pilarian tos seueur ku ulama dijelaskeun. Ngan li aji tabaruk insyaallah dina channel Universitas Gastrologi ge bakal ngabahas biografi Imam An-Nawawi secara khusus. Qala al-musannifu al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Al-Arba'inan Nawawiyah bari nyuhunkeun pitulung sareng nyuhunkeun barokah kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani zat anu maparinan nikmat di dunia walatra ka sadaya makhluk. Sifatna Allah Ar-Rahimi zat anu maparinan nikmat di akhirat ka mukmin wungkul. Alhamdulillah ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil Alamina anu mangeranan sadaya alam. Qayyumis samawati anu ngadegkeun kana pirang-pirang langit wal ardina sareng anu ngadegkeun kana pirang-pirang bumi. Mudabbiril khalaiki anu ngatur ka pirang-pirang makhluk ajmaina tegesna sadayana. Ba'ithi rusuli anu ngutus ka pirang-pirang utusan. Sholawatuhu ari pirang-pirang rahmat Allah wassalamu sareng keselamatan ti Allah alaihim eta muga tetep ka itu rusul ilal mukallafina diutus teh ka pirang-pirang jalma mukallaf li hidayatihim pikeun nuduhkeun ka itu mukallaf wa bayani syara'i dini jeung ngajelaskeun kana pirang-pirang syariat agama bidala ili kalawan pirang-pirang dalil al-qat'iyati anu pasti anu teu dimungkinkeun salahna wa wadihatil barohini jeung pirang-pirang bukti atau argumen anu jarlas. Ahmadu muji abdihu ka Allah ala jami'i ni'amihi atas sadaya pirang-pirang nikmatna Allah wa as'alu sareng nyuhunkeun abdihu ka Allah al-mazida kana tambah-tambah min fadlihi tina nugraha Allah wa karamihi jeung kabageran Allah wa asyhadu sareng nyaksikeun abdi an kana sayaktosna kalakuan sareng tingkah la ilaha eta teu aya pangeran nu hak diibadahan illallahu angin Gusti Allah al-wahidu anu maha esa Allah al-qaharu anu maha maksa Allah al-karimu anu maha mulia Allah al-ghaffaru anu maha ngampura Allah wa asyhadu sareng nyaksikeun abdi anna sayyidana kana sayaktosna dunungan urang sadayana Muhammadan tegasna Kangjeng Nabi Muhammad abduhu eta hambana Allah wa rasuluhu sareng utusan Allah wa habibuhu sareng kekasih Allah wa khaliluhu tegasna kekasih Allah
Afdolul makhlukina anu pangmulia-muliana ti pirang-pirang makhluk kabeh. Al mukarramu anu dimuliakeun bil Qur'ani ku Al-Qur'an. Al azizi anu mulia Al-Qur'an. Al mu'jizati anu jadi mukjizat Al-Qur'an. Al mustamirroti anu tetep Al-Qur'an. Ala ta'aku bisinina di atas perputaran pirang-pirang tahun. Wa bisunani sareng dimuliakeun ku pirang-pirang sunnah. Al mustaniroti anu menerangi lil mustarsidina pikeun jalma-jalma anu milarian bimbingan. Al mahsusu jadi sifat tina abduh anu diistimewakeun anu dihususkeun bijawamiil kalimi ku pirang-pirang kalam anu ngumpulkeun. Jawamiil kalam teh mun dina bahasa Indonesia mah kata nu mendekati teh komprehensif. Jadi kalimah anu singkat tetapi ngabogaan makna nu loba. Sabab naon? Ayeuna Al-Qur'an teh ditujukeun jang tepi ka akhir zaman. Mentak lamun misalkan Qur'an henteu multi tafsir, kurti bahasa tafsiran, bakal rada sulit kitu ek dipraktekkeun kana naon? Tepi ka akhir zaman teh. Mentak di antara ripuhna jalma-jalma anu naon? Anu terpaku teuing kana teksna Qur'an henteu nyanda konteksna Al-Qur'an, bakal rada naon? Rada ripuh. Dari Al-Qur'an mah ti Allah noge ditujukeun jang jawamiil kalam kalimah-kalimah anu non anu ngumpulkeun kana mana loba panginten pamitelpat mah. Wa samahati dini sareng keluhuran budi pekerti agama. Shalawatullahi ari pirang-pirang rahmat Allah wassalamu sareng kasalamatan ti Allah alaihi eta muga tetep ka Kangjeng Nabi wala sairi nabiyina jeung kanu sasesana ti pirang-pirang nabi wal mursalina jeung anu sasesana ti pirang-pirang utusan wa alikulin jeung keluarga saban-saban sahiji ti itu nabiyin jeung mursalin wa sairi solihina jeung kanu sasesana ti pirang-pirang jalma soleh. Amma ba'du faqad rawaina an Ali ibn Abi Thalibin wa Abdullah ibn Mas'ud wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.